Menurut Imam Ibnu Qayyim, hidayah eta aya opat. Aya anu disebut hidayah am, artina hidayah umum anu dibikeun ka sakabeh makhluk, manusia, hewan, jeung makhluk hidup anu lainna. Petunjuk insting, petunjuk naluri, oge petunjuk anu melalui hawasi panca indera teh eta kaasup hidayah am, hidayah umum. Jeung deui aya hidayah bayan, hidayah penjelasan, petunjuk nu ngarupakeun penjelasan, petunjuk anu katalar ku akal, petunjuk anu asup kana logika, oge petunjuk anu melalui agama, hartina melalui Al-Quran, oge melalui hadisna Kanjeng Nabi, melalui maqalahna ulama, kata-kata ulama, eta kaasupna hidayah bayan menurut Imam Ibnu Qayyim. Tilu, aya nu disebut hidayah taufik wal ilham, hidayah taufik jeung hidayah ilham eta hidayah tertinggi anu teu sakabeh makhluk menangkeunana, lantaran hidayah nu ieu mah ngarupakeun hidayah anu luar biasa ti Allah, anu perlu ku urang dipenta. Aya deui hidayah engke urang di akhirat, petunjuk ditungtuna urang naha ka neraka